aing mending sedang udang ingat kia. Udah kekeak bae buka dua mitoha. Mana gitu geus nasibna meureun. Tapi kumaha carana ku aing? Udah turunkeun harga diri eta mitoha. Kunaon Kang eta banget meuni poek sabelah kitu. Diupsana tadi di ditu nyambar ka batan kotok anakan. Bejeh Kang meuni ngawadang urang nyai malapar. Boga pamajikan paingan eta awakna. Kalabatan gajah anakan. Nya atuh teu cukup 2 poe sakali. Setelah ku tebak beas matak ngelel. Ayo Kang nyai nyuapan ya. Aing geus sekolah teu kudu dihuapan segala. Ambeh mengenang masa-masa indah urang Kang. Keur zaman bobogohan urang mapan sok sasamunean bae di kanang bebek. Paling banyak Leuling ja Akang sok ngajakan nyai. fitnah tama aslina menurutkeun hawa. Ya mah geran. Geura carang tas sungut nguapan. Nah, akan. Beuh Akang hate belang ge romantis bae ti heubeul ge. Lain ku hayang ye kikian. Ku kudu-kuduna bae nyeuneukeun pamajikan. Giliran tangga dangkak mah garati. Ngomongnan Kang, tepati jelas kan seuli nyai. Entah. Terus kira mana saya? Di kalau akang kabeheura sare modar bae. Kang nyai poho. Kolot-kolot bolon. Hayang di alam tinggalkeun ku aing. Semakin sengit di persaingan antara mitoha jeung santu ieu beh. Atuh aing dung eleh, manehna di kolot-kolot dung elehan. Aing teu kalah. Eta mitoha bikang nurang da kolot liat. Aing rada hareun kana pakaianna. Tinggal nungguan modar bepan. Ieu mah kalah sainganna. Aing bagi pakaianna. Sia tah yang itu, yang itu. Atuh ripuh ieu mah pakaian dulur mah kasieun pakaian kumaha bae. Iya lah, udah pangan di lembudur. Utang lantung kalau buat jeneng sedeng. Kaduhung jaing balik. Kaduhung nama dia aing tebut majikan diri tuh aing nu lebih ngora. Mending promo baik itu yang kuarinya, promo banget. Kebeneran yang apa ya? Selfie bela. Status boy. Nyari yang nerima banget belang. Kondisi memprihatinkan. Apa kita? Sebenarnya anu komen, gampang teh nu ngahujat mah. Udah minak nulak nanti tuh. Saya tanya. Makin tadi yuk, makin tadi tuh gerak-gerik aing makin dicuriga bae ku manehna. Keun kuat. Kang, saina yeuh. Ai, ka mana teh berondong aingnya? Sok pamake ngiles ngaleungit teu puguh-puguh. Aing mah teu piraha ngeun hayang sawahna doang 15 kotak beta na mitoha. Jadi aing pan teu kudu makaya. Makanya mangkalan molor bae pan. Kelar. Oh, dia. Jadi dia guys selama ini ngincer pakai pemajikan aing dianya. Dia. Mitoha tere geus doang jurig ngiles aing burieun gitu bae. Dia juri kata, juri ngahayangkeun pakai bikang aing dia. Heh, ceng, ulah ngimpe dia. Komodi dia bakalan ke bagian pakaya. Borodi dia bakalan naik di bere. Ulah sok ngimpi. Dia mana aja modal kayak ku aing di kubur nang wali tanah dia mana di luar batang kaung ku aing hidu aing dari kubur di tanah mah. Atuh hawak-hawak amat bah jangan pakai lobal pakai mau bapak ieu. Ngomongna dia pakai kan tadi bapak dia hah. Aing malah mun modal aing mana kita namna aing di tengah kotakan aing mah kasebut ku batur. Batu nisan aing mana make tower masih sinyalan. Pak kudu eling bapak tere mitoha eta lain dari bagian keluarga emak komodi darah daging nama. Ngomongna dia are eta anak aing nu dikawin ku dia lain darah daging aing eta. Seng kudu nambah dia anu sadar diri uyuhan dia dipulung ku anak aing eta dia. Ari bapak mitoha tere lain menang mulung. Geus bae menang mulung bari lagi umurna beda 20 tahun tak. Dia jeung emak. Terus hayang dia kumaha? Pak atuh abi mah kiki ke bagian dari keluargana atuh santeuna dia mere tah 5 hektar sawah mah. Atuh mereka nambah dia 5 hektar Atuh dia mah 5 meter ge cukup. Oh, masih nikeun pakaya horeng. Terus hayang dia kumaha? Pak atuh abi mah Anja eueuh salaki eueuh minantu, kabehan eueuh nu arenda heueuh. Cicing nyai ulah ikut campur haling bisi ka kepes. Dulu mah tas salaki mah hawak kolot-kolot jelema teu bagian nu budak. Dia ulah mana kitu dia. Ngomong-ngomong itu hayang dia pugu dia nu hawak mah kudu dia tah. Bangsat Bang Barudak. Iya, minat tulak nas dia. Dia itu katera dia. Iya, dia minat tulak nas. Dia katera dia.